Para mitra anu mulia kumadalaman, alhamdulillah mangjaya hibar pangluhati para wargi tiasa mancan tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda judulna Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS. Para mitra sadaya ieu teh nincak bagian ka-26. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Manggia Official tiasa katampi kalain kabingahan atuh para mitra sadaya. Upami mitra ngadangukeun ieu dongeng Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS disangina ieu bae para mitra dongeng Mangjaya. Pada tos seueur judul-judul anu diangkat di Manggia Official. Upi ningal gambar mah tanapi ningal urutan mah para mitra, ningal daftar mah para mitra aya kirang langkung 61 judul dugi ka dongeng ieu teh para wargi. Rupi-rupi aya kumpulan video aralit saja bina aksara video alit video pendek video pondoknya para mitra apunten benten atau alit sareng pondoknya benten ini aduh mangga atuh para mitra upami daerah mana nyebat salit urang Ciamis gitunya urang Ciamis nyebat salitnya sekedik gitu ya para salit cenah. Maka atuh para wargi dongeng nu judulna Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-26 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Kajiret ku Pitapak. Ieu dongeng karangan Wa Tatang ayeuna nincak bagian ka-26. Mangga urang teraskeun. Tos di marana ieu teh ngahaja wae Asep? Tanya Wa Haji Muksin. Ngahaja wa maksada mah seja silaturahmi wireh tos lami henteu tepang-tepang. Sanes teh emut kanu janten sepuh mung nya kitu teh we ari anu nuju kuli malah teu tiasa kasama menna wa nya kitu ketang ari jai kaum buruh mah kabengbat gawe cilaka jeung kabeungkeut ku urusan dinas utamana mah sarehat we nu penting mah Asep keunda biasana urang mah kuli hartina mah di tempat mana ge kuli ngan aya tahapan luhur jeung tahapan handap ngan model Asep tahapan luhur kuli ge ngan pon kitu deui tanggung jawabna leuwih gede mana kitu ge teu bisa ka mana-mana cacing manawi kieu wa sajabiti saja silaturahmi teh biasa we bade ngarerepot ka ua nanging kitu ge langkung ti payuna da dihapunten jalaran ka saha deui abdi da bantosan ari sanes kanu janten sepuh mah kapungkur aya urusan pun anak teh kapan ua nu manglereskeun kalayan masihan pangjejer ka abdi taina ge urusan pun anak deui wa saur Den Amir mungaran bade ngadadarkeun maksudna aya urusan naon deui kitu Pak Haji Muksin ngalirik sok atuh mah jelaskeun ka payunan ua Den Amir miwarang sasauran ka garwana tuh mangga we sakantenan ku papahna saurkeun dan Winarni miwarang deui atos kitu mah barabat we ku Den Amir disaurkeun tina kaayaan Sukarna mantuna tos sataun langkung teu aya mulih-mulih nu salajengna Den Amir munut tulung supados Neng Mutiara dicariosan ku Pak Haji Muksin utamina mah Neng Mutiara supados munut dipirak ka suku Sukarna salakina tutas Den Amir sasauran pok Wa Haji Muksin ngawaler Asep nusa kumaha dicaritakeun bieu ku ua ka uanya kaharti bieu dicaritakeun ka ua ku ua kaharti pisan perkara salakina si Neng geus sataun leuwih teu balik-balik bari ceuk Asep salakina si Neng keur usaha di Jakarta eueuh salahna rek diteang maku si Neng ari geus nyahoeun mah padumukanana di Jakarta ngan keur ua moal bisa ari kudu nyaritaan si Neng sangkan menta diserahkeun mah sarua jeung ua megatkeun rahmat megatkeun rumah tanggana sedeng sifat nyerahkeun teh teu dibenerkeun ku hukum agama oge malah keur ua jeung Asep jadi dosa hukumna perkara eta mah gumantung kana pikiran jinisna we ngan lamun bisa mah ulah nepi ka papisah karunya ka budak
cenah eta salakina si Neng teu balik-balik na matak naon atuh paluruh ka Jakarta bisi kumaha onam babaku nama arti nama jadi bisi kumaha manehna eueuh balik-balik teh da nya kitu kasebut jelema mah aya paribasa leutik ringkang gede bugang saur Wah Haji Muksin nyelang heula ngotretkeun kayu api jalaran bade nyesel. Oh mat keur Asep atawa keur nyimas ulah rek ninitah kitu nyadu dimaksud ku Uwa teh ulah ninitah kanu jadi angak sangkan menta diserahkeun kanu jadi salakina saurna ngawawadianan ka Den Amir sareng kagarwana atuh meunang sawatara jongjongan maboh Den Amir boh garwana teu lemek teu nyarek anggur ting harulang bae. Mohon saya paluruh heula atuh Asep ka Jakarta ari unim ngamah alamatna Caroge Neng Mumut teh mulih-mulih teh bilih anjeunna nuju aya dina kaprihatinan atanapi nuju teu damang bade mulih teu aya nu ngajajabkeun ti ditu ka dieu teh saur Uwa pameget teh mah sifat jalmi teh aya paripaos ali tringkang ageng bugang saur Wah Haji Rodiah mairan kana cariosan Carogena anu mawi Uwa lah bujeng-bujeng abdi sanaos pun anak teh teu uningan atuh padumukanana da upami pun anak uningan marupina ti kamari ge tos dipaluruh ka Jakarta. Waler Den Amir neme sasauran deui. Lain boga baraya cep karna teh di Bandung teh Asep. Wah Haji Muksin naneuteuk. Aya Uwa kasebat pamana di Jalan Kebon Jati. Tah matak naon nanyakeun heula ka pamana sugan pamana nyahoeun padumukan cep karna di Jakarta. Mohon Uwa bade ditaroskeun ka pamana manawi anjeunna uningaeun. Tah ngan kieu Asep. Di mana geus aya katerangan ti pamana samemeh rek dipaluruh ka Jakarta teh si Nengna tanya heula pamadeganana rek kumaha engkena lamun geus tepung jeung salakina nah rek manyang rumah tangga jeung salakina lamun rek manyang si Nengna caritaan sangka nu jadi salakina sing bener-bener ulah ampleng-amplengan teuing. Cenah eta si Neng geus gilig pikir geus buleud niat hayang mah diberesan ku salakina teu naon-naon ari kitu mah ngan ulah dititah ku urang da tadi ge keur Asep atawa si Nyimas nu jadi anak boga jodoh ka cep karna teh teu dititah teu dihalang-halang sabab geus kasuka jarinisna tah sakitu we ceuk Uwa mah rek ngeunah rek teu ngeunah jarinisna nu ngarasakeun samodel nanggung we lamun berat atawa teu kaduga ulah dipaksakeun meureun kudu diecakeun atuh kaduga keneh nanggung tuluikeun ngan keur kolot mata digementa sing repeh rapi sauyunan tiis ceuli herang mata kitu saur Wah Haji Muksin teu boleh masihan atikan leng Den Amir ngahuleng deui duka kahartoseun duka henteu cariosan Pak Haji Muksin uana teh. Ai sok kadinya Nyimas Asep bari disamil ngaleueut atuh bilih kabujang tiis teuing caina saur Ibu Haji Rodiah miwara ngaleueut nya sok kadinya dikeureueuh wayahna we di dieu mah teu boga kue anu model Nyimas. Wah Haji Muksin mairan kedah kumaha Uwa ditampi atuh Uwa mangga sumuhun mangga atuh nyai kadinya dileueut paler Ibu Hajah Rodiah teu hararese Den Winarni sareng Den Amir Carogena ngalaleueut nanging lalawuh namah teu dituang tos teu aya deui kapentingan mah bari tos ngalaleueut teu kantos sajam Den Amir sareng garwana pamitan marulih jalaran bade teras besuk kare rencanganana Den Amir di rumah sakit geus aya kana 3 mingguna cep Rija tara nepungan-nepungan kaneng mutiara duka punung lumeh ti heula rek diajakan pelesiran ka kota teu digugu alasan yang mutiara keur teu ngarareuna ari Den Amir sabada dedeheus ka Wah Haji Muksin teh ku ayeuna janten mika dedeuh ka Neng Mutiara sapertos nu kapengker-pengker sateu acana Neng Mutiara nikah ka Sukarna duka cariosan Wah Haji Muksin ka hartoseun ku Den Amir duka Den Amir mika dedeuh sangka Neng Mutiara nurut jalaran manah nama Den Amir tetep Neng Mutiara teh kudu pipisahan jeung nu jadi salakina nu katelah Sukarna. Panceng kana sabulan cep Rija tara datang-datang duka punung duka keur sibuk urusan gawe. Malih Den Amir oge nu tadina aya maksud rek nepungkeun cep Rijal weleh tara sumping-sumping. Mung nya kitu Den Amir ge sami nuju repot ku padamelan di kantor. Mayunan akhir tahun tutup buku.
Dina hiji dinten Den Amir nuju mayunan tamu duaan di kantorna bari sakapeungting barakatak gumujeng. Keur kitu sadanu keketrok kana panto korejat Den Amir ngadeg. Teras ngojengkang mukakeun panto ana berai horeng saurang lalaki tengah tubuh pesuruhna katelah mangkalman. Aya naon mang? Yuk sudahin bade nyangakeun koran. Temal mangkalman pesuruhna bari ngasongkeun koran. Nah meni berang-berang teuing cenah kakara ngirim koran teh. Umawi kumang ge tos diburukan usok ngintunan koran teh. Sok bang kana mejakeun memang. Saur Den Amir bus pesuruh ka jero nuna koran dina meja. Koloyong kaluar deui bari panto ditutupkeun. Nu teu kungsi setengah jam same semah nu duaan teh geus baralik sabab geus rengse babadamian urusan bisnis. Gek Den Amir calik dina kursi teras nawisan serat-serat aya dina dua mapna. Sedang koran mata can ditoel-toel acan masih kene ngagoler we gedengeunana deukeut pesawat telepon. Sanggeus rengse nawisan serat-serat ceg kana gagang telepon maksana bade nelepon. Name gagang telepon diangkat tos disimpen deui dina tempatna bire Den Amir ngaliri kana koran. Katinga aya gambar saurang lalaki ngora kene. Barang diteges-teges eta gambar lalaki teh Sukarna mantuna. Lajeng ku Den Amir dicanak kalayan diilo beritana udina kieu. Pelarian narapidana. Seorang narapidana bernama Sukarna bin Lomri, umur kurang lebih 25 tahun sejak tanggal 23 Desember 1989 telah melarikan diri dari tahanan. Kepada halayak ramai diminta bantuan bila mana menemukan orang tersebut di atas supaya segera memberitahukan kepada aparat pemerintah bagian kepolisian. Kitu eunina eta berita koran nu diilo ku Den Amir. Atuh puguh we manah Den Amir ngalenyap. Rai-rarai ngadak-ngadak beureum jalaran apal kana gambaran eta lalaki kasebut mantuna. Gerendeng Den Amir ngagerendeng lebeting dadana bari mastaka gogodeg. Masyaallah, astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Geuning si Sukarna ieu teh. Waduh. Tetela berita dina koran nu ti heula aya saurang lalaki keur tumpak beca ditodong. Kalawan terus dipaehan geus pasti nu boga perbuatan si Sukarna. Waduh. Dikamanakeun beungeut aing sia Sukarna? Aing beuki wirang ku kalakuan sia. Geus moal henteu jelema nu nyahoeun mah si lain teh minantu dewek kana pasti ngaromongkeunana. Aing boga minantu ka jelema biadab. Paingan eta hate aing keukeuh wae sangkan anak aing menta pepegatan jeung sia. Nyata kitu we buktina sia ngadon ngawiwirang ngadon ngaragragkeun darajat anak aing. Kitu gerentesna demanah Den Amir. Bus koran dilebetkeun kana tas lajeng kaluar ti kantor. Wawartos heula ka bawahanana alesan mah aya kaperyogian kaluar. Padahal bade mulih caturkeun Den Amir kinten tabu 10:30 tos dugi ka bumina. Kalersan Den Winarni nuju ngeyong-ngeyong putuna di teras. Harita Den Amir meniba ketut hasil. Anjing kene tos mulih papa. Taros Den Winarni harita teh bari neuteu. Nya cing ka dieu heula mama, ari Mutiara ka mana? Aya nuju masak di pangker. Waler Den Winarni barika. Para wargi kaum dang. Den Winarni harita teh neuteub seukeut rupi nu kaget margi ningal carogena benten semu rupi anu bendu. Kekelanan itu we Mutiara nyelang heula sina ka dieu. Keun urusan masak mah cenah. Sina diteruskeun ku Maupi tu bari sakalian menta cai nu tiis tu. Waler Den Amir nyimpen tas di luhur bupet. Koloyong Den Winarni kapengker nyanak cai herang tina kulkas. Bari nyauran Neng Mutiara nuju masak. Telami Den Winarni kalebet deui dituturkeun ku Neng Mutiara. Cagelas dieusi ku cai herang teh disimpen dina meja payuneun Den Amir. Regot Den Amir ngaleueut heula. Ari Den Winarni sareng Neng Mutiara ting palencerong kaget. Aya naon atuh papa meuni rariwasna keur sareng tara-tara enjing-enjing keneh tos mulih. Saur Den Winarni asa teu raraos mana. Matak nyata pangna papah balican waktuna teh ngahaja rek aya tanyakeun ka Mutiara. Saur Den Amir bari nyimpen gelas dina meja. Aya taroskeun perkawis naon papa? Neng Mutiara naros bari netep kana rarai Den Amir ramana. Kieu Mut. Ayeuna papa rek tumanya ka Mutiara kalawan menta jawaban nu satarabasna nu hartina ulah rek ngabohong. Ulah didingding kelir di sinang siloka blak-blakan caritakeun satarabasna. Sabab jelema nu ngabohong teh teu weleh kapanggih bae. Aya paribasa sabuni-bunina nu nyimpen notarasi pasti kaambeu bauna. Anu sabenerna si Karna teh ka mana ha?
Nahnya usaha di Jakarta. Den Amir mungaran tumaros sedeng Neng Mutiara teu enga-enga ngawaler. Kalah ngahuleng margi ngaros bingung kumaha ngawalerna. Cingbok caritakeun nu jelas atuh nah bener karena teh usaha di Jakarta. Tarosna deui bari neuteup seukeut. Nanging harita teh Neng Mutiara weleh teu ngawaler. Pok Nen Winarni tumaros. Heula papa dupi kitu aya naon atuh ngangenaroskeun perkawi Sukarna sagala. Yeuh mama. Keur papa paling teresep lamun aya nu ngabohongan. Komo lamun ieu nu jadi anak nu ngabohong kana jadi kolot. Paingan hate papa rada cangcaya kana caritaan Mutiara jeung caritana pamana si Sukarna. Majarkeun init ka Jakarta ngadon usaha jeung babaturanana kana dagang cai kopi. Bari papa tetep miharep nu jadi anak supaya pepegatan jeung salakina. Yeuh Mutiara, sanajan ceuk maneh nu jadi salaki keur usaha di Jakarta ge tetep keur papa teu percaya. Ayeuna kabohongan maneh geus katohyan. Tingali ku maneh dina koran tah. Saur Den Amir ngarongkong tas dina luhur bupet, teras ngaluarkeun koran. Tingali sing sirik gambar saya. Baca eusi beritana. Saurna deui bari setengah ngabebeutkeun koran ka payuneun Neng Mutiara. Lajeng ditinggal malih ibuna ge ningal kana eta koran. Ana bresi horeng gambar atawa potret Sukarna salakina. Lenyap Neng Mutiara sareng Nen Winarni. Ibuna tinggal lenyap reuwas yen Sukarna kabur tina tahanan. Masya Allah Gusti nu agung. Kumaha ari geus kieu atuh Muti? Geuning salaki maneh teh dihukum ayeuna kabur tina tahanan geuning. Saur Nen Winarni rarai menipias gabrug Neng Mutiara ngarangkul. Tuluy nyuuh bari nangis dina pangkonan ramana. Tong make jeung ceurik sagala Muti. Yeuh, dabongan maneh keneh teu nurut kanu jadi kolot. Bongan maneh make misuka kasih wawalak si jelema jahat. Nah dikamanakeun beungeut papa jeung indung maneh yeuh. Kana pasti jelema nu geus apaleun ka si Sukarna moal henteu pada ngaromongkeun papa boga minantu ka manusia jelema tukang nodong. Tapi maneh tetep ngilungan nu jadi salaki majarkeun ka Jakarta ngado dagang cikopi. Bukti dah kitu jadi pagawean jahat. Boga pagawean jahat. Sok rek di kumaha pilakueun maneh yeuh. Rek kumaha pilakueun maneh ayeuna Muti. Nah suka boga salaki ka manusia jahat, manusia biadab. Dikamanakeun beungeut jeung harga darajat indung bapa maneh ha? Den Amir bendu meniteu sirikna ti kekereket. Akhirna deregdeg Neng Mutiara lumpat ka kamar bluk setengah ngabebeutkeun maneh kana kasur tuluy ceurik ka nyerian. Aing mah. Kieu ieu buktina ieu. Pokona mah buktina ari kolot sagalakeun bae teh ka tah mamana. Ti heula sameme dihina ku si wawalak rek ditepungkeun ka Den Rija di halangan. Paribasa ulah ngareremokeun anak buktina kieu. Saurna Malik bendu kanu janten garwa. Sedeng Den Winarni melenguk teu wantun ngawaler. Jengkat Den Amir kaluar bari nyanak tas teras angkat di ka kantor. Margi emut di kantor nuju seueur lereskeunnya. Kumaha atuh salajengna ka aya nu geulis Neng Muti? Para mitra kaum dangu. Kumaha saterasna sareng kumaha perkawi Sukarna? Nah tiasa katewak deui kudu berwajib. Sareng naha baris manjang rumah tanggana duka. Dina danget ieu mah teu acan tiasa kadadarkeun kumaha pibalukareunana antawi Sukarna sareng Neng Mutiara. Kocapkeun para wargi. 3 poe ti harita Neng Mutiara taradae kaluar-luar acan gawena numpi di kamar. Samalah dahar ge lamun teu disodoran-sodoran teuing mah kumaha upi lanjangna ka kamar teu daek dahar-dahar acan. Ngan hadena nu jadi lanjangna hideung. Atuh dina sakitu poe ku Den Amir tara ditarik tara ditakot. Dina hiji poe pareng Den Amir sareng garwana nuju ngobrol di teras. Ari mah upi keur nyeusehan di kamar mandi. Sedeng Neng Mutiara keur nyusuan budak bari diparene di kamar. Ngalamun aya pipikiran rek ngejat. Sabab kudu jadi bapak tara ditanya-tanya acan. Ari katamah-tamah Den Amir bapana kareungeun rek datang ka bagian KUA. Maksudna supaya Sukarna bisa ngaragragan talak ka Neng Mutiara. Atawa rek ngayakeun rapat. Tapi sakitu ge lamun parang Sukarna katewa kudu berwajib. Sanggeus budak sare kuniang Neng Mutiara hudang, tuluy ngojeng kanggek diuk dina jojodog toalet. Ngeret kana laci toalet tuluy ditarik. Katingali dina laci toalet aya pulpen jeung buku tulis ceg dicokot. Maksud rek nyieun surat. Kojengkang nyelotkeun heula pantok kamar geus kitu gek diuk tuluy meni. Nulis surat harita teh para mitra nganduka naon eusina.
Sajeroning keur nulis teh mungguh Cipanon mah tingkar celakra geragan kana kertas. Atuh hampir aya kana setengah jamna nyieun surat kakara anggeus tuluy di amplopan, malah ditulisan dina amplopna. Harita para wargi rengse nyieun surat cag ditunda dina meja. Ditinihan ku peles minyak seungit berai mukakeun pantolomari sarta ngaluarkeun pakaian aya kana 5 potongna. Jeung pakaian budak diwadahan kana ransel ku sukar anu sukarna. Geus kitu muka cengcelengan ana diitung aya 53.000 diasupkeun kana loket leutik kalawan disesepkeun kana jero ransel. Sanggeus ngasupkeun duit kana jero ransel regeyeng budak nu keur sareta di pangku tuluy diais ku samping kebat. Lol sirah Neng Mutiara ngelol nempo ka patengahan. Sanggeus eueuh sasaha gancang kaluar bari ngajingjing ransel. Kalawan pantok kamar ditutupkeun rekep. Terus ngejat jalan ka tukang anu kabeneran maupi lanjangna teu nyahoeun. Da puguh keur nyeusehan di kamar mandi. Neng Mutiara terus ngejat jalan norobos kaburuan batur. Datang ka jalan celak numpak angkutan umum ka terminal Kebon Kalapa. Teu lila tumpak bus jurusan ka Jakarta. Sedeng inung bapa namah Jongjone ngobrol di hari. Tah mending kitu ceuk papa malah. Kajin urang titipkeun di uwana we di Cikampek. Kahiji ngarah adina aya batur. Kaduana lamun aya di dieu we mah bisa jaganing getong ngahiji deui jeung wolak si Sukarna tuman lah. Mun sae kitu atuh dikacikampekeun sabados munigar aya rencangna. Piraku Mutiara teu betaheun margi sanes deungeun-deungeun sasaat di uana ge katami aya di adin nuhun aya adina di ditu. Den Wiharni nyaluyuan. Harita teh para mitra kana rencana carogena bade nitipkeun Neng Mutiara di uana di Cikampek. Sedeng nurek dititipkeun namah tadi gegeus ka mana boa. Cing danya heula ku mamahna ka ditu. Daekeun lamun cicing di Cikampek. Saub dicaritaan ku pamah bisa teu nemalan lah pokona mah. Pusing ka papahna. Teh kudu setengah diolo sangkan manehna daekeun. Tangke di mana geus daekeun ku papa rek dianterkeun ka Cikampek ngan moal ayeuna isukan poe Minggu. Saur Den Amir. Koloyong Nen Winarni kalebet maksadna bade nyariosan Neng Mutiara putrana. Barang berai Nen Winarni mukakeun pantok kamar malih tos lebet. Nanging di kamar teu aya sasaha enggal kaluar deui teras kebat kapengker. Ceuk emutanana Den Winarni mah bilih Neng Mutiara nuju di pengker. Nanging di pengker ge teu aya pareng maupi lanjangna kaluar ti kamar mandi bari ngajingjing emer dieusi ku pakaian meunang nyeusehan rek dipoekeun. Pi ari Mutiara ka mana? Saur Nen Winarni naroskeun ka lanjangna. Nah ngange naroskeun ka bibi Nen. Da teu aya ka dieu mandi ditu panginten di kamar sareng Neng Ita. Jalan sabada ti jaman teh teu kaluar-luar teu katinggal. Teh mal mah Upi bari neuteu. Di kamar di mana ari Bi Upi? Atuh aya di kamar mah moal nanyakeun ka Bi Upi. Ah, Nen mah piraku ngange teu aya sagala. Cung ka ditu teh ku maneh sorangan lah. Ka kamarna. Saur Nen Winarni kalebet deui samalah mah Upi ge nuturkeun. Barang ditempo ku mah Upi ka kamar nya we Neng Mutiara jeung anakna eueuh. Papa, Neng Mutiara teh teu aya. Nen Winarni ngawartosan ka carogena. Eueuh ka mana make jeung eueuh sagala? Kapan tadi katingali aya di imah? Jeung eueuh sagala. Teu bopuguh teh tadi aya di kamar katingali. Laras teu aya papa, ye. Terus dipilari ka pengker ge teu aya, naroskeun ka Bi Upi ge teu terangeun majarkeun teh ceuk Bi Upi mah. Teu aya ka pengker cenah kitu. Laras Aden da teu aya ka pengker mah atuh. Ma Upi mairan korejat Den Amir ngadeg. Teras nyirili kalebet bus ka kamar Neng Mutiara. Leres we teu aya sasaha. Barang Den Amir ngaliri kana meja toilet katingali aya amplop ditinihan ku peles minyak seungit. Ari amplop naon cenah mamahna? Saur Den Amir bari nyanak amplop. Horeng serat ditujukeun ka ibu ramana Neng Mutiara. Hah? Mending surat ti Mutiara ieu teh. Serat ti Mutiara, cobi atuh aos papa. Saur Den Winarni ngaros reuwas aya serat ti putrana. Teu hararese harita serat diangos ku Den Amir bari calik sisirisba ngareneng jeung garwana. Sedeng mah Upi ngajanteng dina lawang hayang ngadengekeun kana eusina eta surat ti Neng Mutiara anu unina kieu. Kahatur kapayuneun papa rawuh mamah lengahing di bumi. Awi jaos ieu serat teh langkung ti payun abdi nada dihapunten samudaya kalepatan. Atuh tumekaning batin papa mama mugi ulah ngaraos dedeupeun. Abdi ngartunkeun papa sareng mama. Oge teu kedah dipilarian di ku papa sareng ku mama mung nu ditedak teh duana bae.
sawangsuna papa sareng mama sadikantuna ku abdi mugi aya dina kawilujengan salalamina. Papa mama naon margina abdi luas ngantunkeun nu janten sepuh margi abdi ngaragangan ka papa sareng ka mama bilih papa sareng mama ngaraos isin sajabi kitu bilih enjing pageto aya apana ita nu tangtos anjeunna maksa bade nyanak abdi rupina dicekapkeun dugi ka dieu bae heula wilujeng kantun baktosna abdi sareng ita Permatasari. Kitu eusi surat Neng Mutiara segeruk tos kitu mak Den Winarni ibuna Neng Mutiara nangis atuh Den Amir teras ngajeleng harita teh para mitra. Beus kitu para mitra nangtung ngajeleng atuh bakat ku amak geus kitu teh tungtung nama brak diuk. Diuk ngabebetkeun maneh kana kursi. Paberes ngabebetkeun maneh kana kursi jelengwut teh Den Amir. Bendu duka hareneng duka janten putra sareng putu teu aya. Eta tadi kubi upi teu katingali Mutiara kaluar. Den Amir nembe sasaura naroskeun kalanyangna. Manawi henteu ade nyaran bibi manuju nyeusehan upami katingal mah piraku ku bibi teu diwagel atanapi teu engal-engal ngawartoskeun ka aden sareng ka enden. Temal mah upi manehna ge carindakdak keras ka ita Permatasari. Asa leungiteun sabab budak geus kacoonaker. Papahna kumari tos kieu da eta papahna kejem naker kanu janten putra teh Gusti nu Maha Agung muti na ka mana atuh maneh teh muti aduh aya wae aing mah saur Den Winarni nangis asa beuki bedas guru tak mangkur di supirna nyampeurkeun sarta nanya ka Ma Upi nu keur ngajanteng di lawang kamar. Aya naon Upi? Neng muti teu aya jangkur di. Temal Ma Upi bari nyusutan cimata ku tungtung kabaya. Teu aya. Daya kumaha Ma Upi mangkur dikageteun. Nya Neng Muti ngejat mu ngantunkeun serat we. La ilaha illallah. Iraha Ma Upi kapan tadi teh dipayun. Abdi mah tita tadi payun teu katingal aya Neng Mutiara mangkur di milu reuwas. Nu matak bibi ge teu nya yeuh nya hobi we bibi keur nyeuseuh di kamar mandi. Sumping ne naroskeun Neng Muti. Mangkur di wayahna nya pangnyusulankeun ka jalan sugan jauh. Lamun kapangi gancang bawa balik tungka ditu gancangan saur Den Winarni bari rawah riwi teu hararese mangkur di terus indit ka jalan samalah kebat kawetankeun bari dua klieu teu hararese mangkur di terus indit jala ka jalan samalah harita kebat kawetankeun bari dua klieu tiap aya awewe moal budak gancang disampeurkeun tapi weleh Neng Mutiara teu kapangi. Sabab tadi geus eueuh ti kota Bandung ari Ma Upi harita katuka ngadon inghak-inghakan sorangan. Neneng. Nah, ya kudu luasan teuing geulis ngangkat ti dieu mangkaning nyanak murang kali alit. Ceuk Ma Upi gegerendengan sorangan. Nu teu kungsi setengah jam mangkur di geus balik deui kalawan bebeja teu kapangi. Atuh Den Winarni beuki hariwangeun pokona masok sieun Neng Mutiara putrana ka Talangsara. Teu puguh dumukna mangkaning moal budak leutik keneh kakara umur 13 bulan. Geus heula mamah geus heula. Tong dipake leutik hate tong pikirkeun ku papa rek diteangan ka kota jeung mangkurdi. Saur Den Amir teras kaluar ngajak angkat ka supirna nyanak mobil milarian Neng Mutiara. Nanging weleh teu kapenak dugi ka Den Amir sumping ka radio nyuhunkeun dipangberitakeun dina radio. Wanci magrib Den Amir name mulih bari nyanak manah anu handeueul. Sedang Neng Mutiara tos dugi ka kota Jakarta. Mung anjeunna ngaraos bingung sabab teu boga jug-jugeun pisan ari katamah-tamah kakara ninca ka kota Jakarta nu sakitu ramena. Nu jadi bingung keur Neng Mutiara lintang dina waktuna rek sare di mana keur ngarerem. Moal hade kudu ngaringkuk di emper toko onaman mah mangkaning moal budak leutik keneh. Waktu tuluy nyererek geus ninca ka wanci Isa. Harita Neng Mutiara gawena juntang janteng bari nanangkep budak. Keur kitu torojol aya dua urang lalaki matak nyurigakeun. Tita tadi keneh eta lalaki nu duaan teh nyerangkeun ti kaangangan ka Neng Mutiara. Samalah nu saurang mah gawena ngareretan kana ransel. Si horeng di Jakarta mah jelema teh jelema kitu teh disebut pencoleng. Pok nu saurang nanya ku basa Indonesia bari sura-seuri. Sedang baturna saurang diculang cileung sakapeng ret kana ransel nu dijingjing ku Neng Mutiara. Mau kemana Neng? Sendirian aja? Pokna bari terus ngadeuketan. Mau cari saudara. Tema Neng Mutiara rada moringi sabab nu nanya sajaba ngadeuketan make mencerong beungeut. Oh, mau cari saudare? Di mana alamatnya Neng? Di
Gimana alemetnya neng? Aduh ya waktu Cilake aduh. Cilake aduh. Di Jakarta bang. Oh ini juga Jakarta namanya deng. Aduh di Jakartanya di mana? Cek saurang deui lalaki talete. Sedang neng Mutiara teu nemalan sabab bingung rek nyebutkeunana. Sareng waktosna kabujeng seep.